hendak baheula di urang terkenal aya Buyut Mansur mursyid. Aya dua manusia nu datang ka Buyut Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon? Kula hayang ijazah zikir. Ijazah zikir. Aya ka dieu. Masantren teu baheula, masantren teu naon? Iya, masantren. Duaan kabeh masantren. Oh masalah. Iya aya deui nu datang, sia masantren teu? Henteu. Ulah sia mah ka ditu. Nu teu masantren teu meunang cek Buyut Mansur. Nu masantren. Saurang-saurang asup ka kamar. Ditawajuhan kebenaran naik datang ka wiridna Allah Allah Allah. Geus datang ka zikir hifzun nafsi. Urang macan pernah ngitungan napas urang. 1 jam napas urang 1008. Lamun 24 per hari kali 1008 sabaraha? Cepet atuh sia aja mawa HP pan sia mah hararese jasa HP na para tiba bogohan melulu. Beb cepet beb, berapa tuh jumlahnya? Lamun satahun napas sabaraha geus pernah diperhitungkan lobaan dipake zikir apa lobaan dipake kana dunia? Encan pernah urang niamun saurang diurukan ku Buyut Mansur Allah Allah kajrohu keluar Allah keluar saurang deui maneh mah zikirna naik ulah nyana keur ditawajuan ge pan aing mah dibere ulah cakur ya datang ka imah dongeng. Aisyah tadi ijazah zikir ijazah dibere naon Allah 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 sesuai jeung napas. Aisyah aing mah ja ulah aja kumaha aing ge bingung wirid ta ulah ieu bingung aing ge salah meureun ta Buyut Mansur kunaon mere ulah aing puyeng aing mah nyaw ngirim ulah aing mah jeung Allah aing mah jeung teu kudu make tasbih wirid kos kitu mah sesuai jeung napas keur lempang keur diuk di luhur mobil keur sila keur ngedeg sesuai jeung napas Allah ngan teu meunang bapak-bapak ibu-ibu kabehan teu meunang sebab eta mah lanjutan tina la ilaha illallah engkena moal beres datang di universitas bae henteu ka SMA heula wah moal beres menang sabulan urang ka ditu deui kuna dek ngalaporkeun wirid mah nya ulah ayo atuh ka ditu deui. Waalaikumsalam. Oh sia cek Buyut Mansur muhun abdi endek ijazah wirid teh. Oh ayo adi asup ka kamar sia mah naiknya Allah pas si keluar si asup tadi si naiknya tuturkan ulah kieu deui bah zikir ulah puyeng aing aduh ieu paling digancakeun ulah teu beres si zikir salah kajen kumaha ge lista maja 3 kali utama urang ka ditu deui salah ya guru ya mere wirid ulah di Sukabumi mah uka di Brojak tong uka mah datang deh. Waalaikumsalam. Sia datang ka dieu ka 3 kali dek dajakeun wiridannya mohon diwirid teh ku sia diwirid tolol sia henteu goblok kumaha atuh aing wah aing mah emang carekanan guru meureunana gade diuk ya dok. Nah menurut sia zikir ieu luhuran Allah ta luhuran ulah nyangakeun sadaya-daya kumaha buyut bae aing nanya ka sia ieu luhuran Allah ta luhuran ulah teu bisa jawab abdi tanyakeun coba ka kiai nu sejen
tanyakeun ka kiai nu sejen atuh luhuran Allah Allah ulah masalah laporan cenah ti kiai-kiai teh horenganan Allah Allah ulah masalah kiai kudu guguru deui ka aing moal beres sak kiai zikir nu panghebat-hebat mah ulah eta nu hebat diterangkeun cek Buyut Mansur eta mah siloka hartina ulah teh eusi zikir mun maneh bisa ngeusian zikir make makna ulah maneh jadi wali moal kebel seminggu jadi wali bisa hiber hujanan ente yang ke Bali hiber ka ditu nganti balina ka dia mungsrut sia manya hiber dipake ka Bali neuleuh ka Kute beureung wah ya cek Buyut Mansur ulah teh hartina 3 hiji mun urang teu boga ulah menta nomor kedua di mana dibere ulah nampik nomor katilu di mana geus dibere aya di imah urang ulah disimpen bisa sia kos kitu sakali deui lamun sia teu boga ulah menta batal sia mun dibere ku batur ulah nampik tarima sebab anugerah ti Gusti Allah lamun geus aya ulah disimpen bikeunnan ka batur bisa sia kitu popohar hees eta mah tuh moal aya hiji-hiji acan asa wae di dieu tah tah luhuran ulah nu mantet zikir teh ya lisan Allah maknana ulah lain diwirid makna eta mah laksanakeun teu boga cadu kudu menta ulah menta kiai nu nyieun proposal Zaki Puyengeun bupati urang cek Zaki Puyeng katanya ini proposal kiai kasih jasa neangan Cilongok wah cekna teh kudu make proposal bere mah bere baes masalah iya cadu kudu menta ulah menta nomor kedua dibere ulah nampik tarima nomor katilu aya ulah disimpen bikeunnan coba pangneangankeun saurang we kuat mun aya dipake jimat ku aing teh jeleut di minyak misikan ku aing dibungkus make kain putih dibeubeurkeun ka dieu aing bisa hiber bisa tah sebab lamun geus kos kitu wali ngaranna zikirna geus Allah naik ka ditu hu